Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng mata pelajaran Bahasa Sunda dina materi anu kadua nyaeta pangajaran carita wayang. Kompetensi dasar. Naon kompetensi dasar dina pangajaran carita wayang teh? Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan cerita wayang. Indikator pencapaian kompetensi. Menganalisis unsur intrinsik petikan cerita wayang. Nah, naon tujuan pembelajaran? Setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur intrinsik petikan cerita wayang dengan santun, percaya diri, sikap responsif, atau berpikir kritis, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, dina tujuan pembelajaran ieu teh hidupnya discovery learning. Belajar menemukan. Ya, menemukan naon? Menemukan unsur intrinsik petikan carita wayang. Sikap anu diharapkeun dina ieu materi nyaeta sikap atanapi karakter nyaeta santun. Santun teh dina ngadugikeun pamadegan. Percaya diri teh percaya diri dina ngadugikeun ieu pamadegan. Sikap responsif atau berpikir kritis, orang kedah kritis ya. Serta mampu berkomunikasi dengan baik. Unsur intrinsik. Naon wae unsur intrinsik dina carita wayang? Jadi unsur intrinsik dina carita wayang mah sami sareng unsur intrinsik dina karya sastra nu sejenna. Nyaeta aya jejer atau tema, aya palaku atau tokoh, latar atau setting, galur atau plot, sareng amanat jejer. Naon sih ari tema teh? Tema nyaeta intinya, inti caritaan. Naon anu dicaritakeun dina eta carita wayang teh? Palaku, tokoh saha wae anu ngalalakon dina eta carita. Aya tokoh, aya penokohan. Naon ari penokohan? Penokohan mah kana watek atawa sifat eta palaku. Latar atawa setting. Latar teh aya 3. Aya latar tempat, aya latar waktu, aya latar suasana. Latar tempat. Contohna di imah, di sakola, di kebon, di sawah. Latar waktu, isuk-isuk, beurang, peuting. Latar suasana, suasanana sedih, pikabungaheun. Galur atau plot. Ai galur teh runtuyan kajadian ya ti mimiti dugi ka akhir carita. Ari amanat naon amanat teh? Amanat teh pesen anu hoyong didugikeun kudu nyieun eta carita ka urang selaku pamaca atawa pamiarsa. Nah, ayeuna menganalisis unsur intrinsik petikan cerita wayang. Hayu, urang ragekeun video sempalan cerita wayang Gatot Kaca Berlayar. Nah, ieu nya Gatot Kaca teh dina wayang golek sapertos kieu gagah. Gaduh jangjang tiasa hiber. Nah, ayeuna urang ngregepkeun heula ieu video. Mangga bilih aya nu bade sasanggem
Bade naroskeun? Teu aya? Mangga hidup tinggal LKPD-na nya. Aya di dinya aya materina, materi aya bahan ajarna Gatot Kaca Perlaya, teras aya pancen kelompok ya, tugas kelompok nyaeta nganalisis unsur intrinsik cerita wayang Gatot Kaca Perlaya. Nah, ayeuna saolah kelompok sok diskusikeun, ayeuna dibagi kelompok 5 urang nya, sakelompok 5 urang kanggo nganalisis unsur intrinsik, naon temana, saha wae palakuna, kumaha watekna, tuliskeun wae latarna atawa settingna, teras kumaha runtuyan kajadianana, anu pamungkas naon amanatna. Nah, pami tos kapendang engke wawakil kelompok ngadugikeun hasil sawala nya giliran. Nah, kacindekan materi. Pami tos sadaya kelompok ngadugikeun hasil analisisna. Nah, urang cindekeun materi unsur intrinsik carita wayang Gatot Perlaya teh naon. Nah, aya evaluasi di dieu urang gims nya. Aya kuisis 20 pertanyaan, 20 patalekan anu materina eta sadaya. Janten urang tiasa ngamaham kitu, eusi eta teks teh ngaliwatan unsur intrinsik. Nah, refleksi materi nya. Urang teh ngarefleksi materi, materi anu ayeuna anu minggu kamari sareng anu kanggo anu minggu payun. Nah, ieu gambar-gambar wayangna. Aya Duryudana, Arjuna, Salya, Sangkuni ya. Aya Duryudana ieu tokoh Pandawa tokoh Kurawa ya, Arjuna tokoh Pandawa. Aya Antareja, Sinta, Dursasana, Semar tuh. Oh, Batara Taruna ya, ieu teh naon? Ieu teh oray gitu. Aya Dawala, Gareng, aya Batara Guru, Citrayuda, Buta Cakil, Abimanyu, Gatot Kaca. Nah, mung sakitu lawungan ayeuna Ibu ngahaturkeun nuhun, mugia hidep ngartos nya kana ieu materi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.